kusumah nitresna mangkat birahi Amba kaulah nukula Kakang Dewa Brata ya sabenerna kaulah sumpah jadi satria wadat dupi hartosna ari hartina saumur hirup wadeg buka pamajikan ngapuja kaulah kumahapan kaulah teh parantos kenging sayembara parantos ke Kakang Dewa Brata beradi-adi kaulah sabenerna mah nasibna malika maliki bercitra gada citra wirya nulikan warisan tapi kaulah nyaeta parantos katarik birahi kapentang asmara gama ku Kakang Dewa Brata wah kurang ajar balik aja hayang balik pada maksa kaulah nun kesukiran sanding hati kesebab prakan mengulang kabrukan namun kaulah terlaksana kau tuntipu melaksana kepedulian ke Kakang Dewa Brata edan kurang ajar balik aja Menas tiga sayang kemang parah dekat tingali yaku Raden Dewa Brata Dewi Amba melepas tipun lagi bedama utawi keris lasan pati ia bunuh diri kaya nana melepas tipun ia bedama lir santa bana santa hayam badalah kados ayam sinaput kolam alah aduh apa ampura apa udah akang seumur hidup menjanji akang satria amba Raksa perlambang sabadarana sabadara dalam rangkulan asmara Parade rum sari pamatri ini rasa suci pangadiraksa perlambang sabadarana sabadara layang-layangan iring-iring saji nyawang pisan nyayang boleh kejati pulang ke asal parantos aya di perang Tegal Kurusetra ada perang Jayawinangun adu yang di pihak Kurawa Resi Bisma janten Senapati Agung dina dinten kagenep mau gelar perang Brajatisna
Edan selebritis mah jodi keprokan we. Oh dah. Mohon dah. Thank you very much. Anu keprok sing selamat. Anu teu keprok kita tanggung jawab ah. War again. Waduh, akibat global warming euy. Jangan loba pangeran Allah swasta euy. Apa nu negeri nama Allah Subhanahu wa taala. Di antarana Allah swasta nyaeta melalui internet. Jadinya ge aya dcs.w.com.id. Nah, siapa teman-teman yang canggih geus kortu duo. Ai kortu teh apa? Epeng kortu? Kumaha? Ai kortu teh geuning sokopatan. Aya balak hiji, balak dua, balak tilu. Atuh gawe ya kamu. Ai duo apa? Duo dari murah dengan bentuk duo. Alah. Rada gedean euy, geungap dina euy. Teuing kurang tarik ieu teh dina teuing dewe kan bonge. Aduh, ya. Oh, akibat global warming ayeuna panon poe geus ngadeukeutkan. Geus ngadeukeutkan teh nyaeta yen bakal merubah